Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Ibu Nunu di pangajaran basa Sunda. Barudak sadayana kumaha dararamang? Mudah-mudahan barudak sadayana sing sehatnya. Barudak alhamdulillah dinten ieu urang diajar bahasa Sunda ngeunaan nyusun kecap jadi kalimah. Sata acan urang kawitan pangajaran dinten ieu, hayu urang sami-sami macakeun doa belajar heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin. Barudak sadayana tos sarariap, hayu urang diajar sing sumangat. Tah barudak ieu aya Al-Qur'an anu ngeunaan jeung materi dinten ieu. Quran surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi kecap dibuat kalimah dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi hewan sesuai gambar dengan benar. Barudak, ayeuna Ibu Nunu bade masihan contoh aya kecap anu teu merenah. Ku hideuk ayeuna urang susun sasarengan kecapna jadi kalimah anu merenah. Aya kecapna nu wae nya, aya kecap keur, kembang, di, nyiram, buruan, ani. Tah ayeuna urang sasarengan susun kecapna jadi kalimah anu merenah. Kira-kira kecap mana anu aya di awal kalimah? Coba nu mana? Nya, ayeuna kecap anu kahiji anu di awal nyaeta ani. Teras keur, teras nyiram, teras kembang, teras di, teras buruan. Jadi kalimahna nu merenah teh nyaeta ani keur nyiram kembang di buruan. Nah, ayeuna aya contoh anu salajengna. Urang tinggalinya. Pigawe cara contoh. Ayeuna ku hidup dibuka buku bahasa Sundana halaman 77. Nomor hiji aya ngagoreng dapur mamah keur di tempe. Kira-kira kecap mananya anu ti heula anu aya di awal nu mana heula nya? Tah nyaeta kecapna mamah. Salajengna keur. Terus deui ngagoreng, terus deui tempe di dapur. Mamah keur ngagoreng tempe di dapur. Anu kadua oge sarua. Aya kecap-kecapna anu teu merenah. Ku hideuk kindi susun jadi kalimah anu merenah. Dina bawang teteh disiksikan ku telenan. Bawang disiksikan ku teteh dina talenan. Katiluna, disrangege wetan moncorong belah cahya. Cahya srangege moncorong di belah wetan. Nu kaopatna, ting karicep wanci bentang langit di peuting dina. Dina wanci peuting, bentang di langit ting karicep. Nu kalimana, dahan recet manuk dina disada sora. Naonnya kira-kira sami ieu oge nya urang susun jadi kalimah anu merenah. Sora manuk recet disada dina dahan. Tah barudak ayeuna hidup kudu bisa nyusun kecap-kecap anu aya dina bukuna teras disusun jadi kalimah anu merenah. Tah ayeuna mah aya tema anu kadua barudak. Merenahkeun gambar di halaman 71. Tinggali. Ilikan ieu gambar. Ieu gambarna ngeunaan sasatoannya barudak. Sasatoana ieu aya hiu. Hiu biasana tempat tinggalna di mana? Di laut atau di cai nya.
pasti nama di laut anu luas. Aya oge di dieu uncal. Nah, uncal teh bahasa Sundana, pami bahasa Indonesia nama rusa. Nah, uncal. Aya oge dieu gajah. Teras lumba-lumba. Aya oge monyet, aya oge lauk. Tah lauk teh bahasa Sundana, pami Indonesia nama ikannya. Oge aya kekembangan. Kira-kira ieu kembang naon ya? Anu bodas ieu namina kembang malati. Anu beureum ieu namina kembang eros. Pami anu warna pink keungu-unguan ieu namina kembang aster. Terus oge di dieu aya ciptaan Allahnya. Ieu teh anu biasa moncorongna di siang harinya atanapi munculna terbitna teh pas enjing-enjing. Naon coba namina? Srangenge. Naonnya bunu pami srangenge teh panon poe bahasa Indonesia nama matahari. Tah ieu matahari gambarna sapertos kieu. Ieu naon ieu? Biasana ieu mah gambarna nunjukeun di keadaan wenginya peuting-peuting. Ieu namina bulan. Ieu oge bentang, pami Indonesia nama bintang. Tah barudak sakitu materi dinten ieu. Ayeuna aya evaluasi atanapi pancen ti bunu pigawe cara contoh kerjakeun nomor genep dugi ka nomor 10 halaman 77. Tadi anu ngeunaan nyusun kecap jadi kalimah anu merenah. Tah kin ditulis jawabanananya di buku bahasa Sundana tong hilap dikirimkeun ka Ibu Nunu. Pami anu halaman 78 mah ieu sebutkeun sesuai sareng gambarna. Di dinya aya gambar naon. Tah diseratkeun. Tong hilap sami dipotokeun oge nya ka Ibu Nunu. Sakitu wae pengajaran dinten ieu. Hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Tong hilap dijagi kesehatan anaknya sing sumanget. Teras oge mudah-mudahan mungkin urang tiasa patepang deui di sakola. Urang tutup wae pengajaran dinten ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin sareng doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.